Hadirin sadaya kaum muslimin rahimakumullah anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, kedah kauninga engke ieu engke lain-lainna. Engke aya jalma pagaweanna teh kurmek prekan sirah. Dipek-prek sirah teh ku palu anu gede, jeleger hancur. Jelegedeg deui alus. Jeger deui hancur, jelegedeg deui alus. Tah jelema nu kumaha nu kitu? Nyaeta jelema anu sok notolerkeun kana salat, ngahare-harekeun komo anu tara salat. Wah lain dijeleger deui eta mah, dialungkeun langsung eta mah kana seuneu anu pang panas-panasna tina akibat ninggalkeun salat. Pan ayeuna mah dipus-dipus ti sirah teh nya aya nu ngadegungkeun ku batur ge amek.